Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-waladu ari yang murangkalih al-aminu anu jujur. Muhammadun ari Muhammad waladun eta murangkalih aminun anu jujur. Ya khofu anu sieun itu Muhammad Allah ka Gusti Allah. Wa yamtathil jeung laksanakeun Muhammad amrohu kana parentah Gusti Allah. Wa dzata yaumin jeung dina hiji poe qalat sasauran lahu ka itu Muhammad saha ukhtuhu dulur istrina itu Muhammad Su'adun neng Su'ad. Saha Su'adun neng Su'ad. Ya akhi hei dulur lalaki kuring, inna abana sanyana bapa urang sadaya qad kharaja eta nya geus kaluar minal baiti ti bumi. Pahalumat tuluy ngajak itu Su'ad bina ka Muhammad naftahu hizanata ta'ami kana mukakeun lomari tuangan lina kula pikeun supaya nuang ma kana perkara piha anu tetep itu madina itu hizanatu ta'am minal makulati tina pirang-pirang kadaharan alladzi dati anu lezat. Pa abuna tuluy ari bapa urang sadaya layang duru eta teu ningali laina ka urang sadaya. Pa ajaba tuluy ngawalar haka itu Su'ad saha Muhammadun cep Muhammad hakikatan hakikatna ya ukhti hei dulur istri kuring, inna abana sanyana bopo kaula bopo urang sadaya layang duru eta teu ningali ilaina ka urang sadaya walakin jeung tatapina ama ta'lamina teu ninga anjeun annallaha kana sanyana Gusti Allah wa etari Gusti Allah alladzi eta zat yang doranu ningali ilaina ka urang sadaya. Pahdari tuluy nyokot itu ukhti mithla hadal amali kana contoh ieu amal al-qabihi anu goreng li annaki lantaran sanyana anjeun lau akhadti lamun nyokot anjeun sayan kana hiji perkara bi ghairi ridho abiki kalawan tanpa ridho bopo anjeun fa innallaha mangkasanyana Gusti Allah yaghdabu eta bendu alaika ka anjeun wa saufa yu'aqibu jeung bakal nyiksa Allah ka anjeun Su'ad. Pakhopat tuluy ngarasa sieun saha Su'adun neng Su'ad wastahat jeung ngarasa malu itu Su'ad min su'ini yatihat tina goreng niatna itu Su'ad waqalat jeung nyarios itu neng Su'ad sahihun laras kalamuka cariosan anjeun ya akhi hei dulur lalaki kuring wa askuruka jeung syukuran kuring ka anjeun kathiran kalawan loba ala hadhihi nasihati thayyibati kana ieu nasihat anu sae kacida. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.